Lain pes kumaha masalah gawe teh. Gawe naon itu teh pan maneh teh geus gawe teh heula teh ngadenge urang maneh mah. Heeh pan cek urang teh karek ge 2 poe geus dipecat gawe teh. Tuhnya sia mah lain dipusti-pusti boga pagawean teh kumaha caritana coba dipecat teh. Urang teh diapik-apik. Nya eta urang teh teu pira dititah ngangon meri. Oh ku Pak Haji teh. Oh terus? Ada kurang dari angon ya meri teh sapangalaman urang baheula urang teh pernah di pertanian. Waduh gaya jadi naon? Di Departemen Pertanian Lin. Milihan bini. Oh bini pare. Heeh bini pare. Oh. Tapan bini pare tadi kana caikeun. Bener. Anu ngambang berarti pararae. Bener. Pinter maneh euy. Eta anu ngararamang tadi dipisahkeun berarti paeh tah. Paeh bener. Berarti hirup. Bener. Gitu. Kali mangsa urang dititah ku Pak Haji teh ngangon meri. Naon hubunganna make dipecat? Pan murang teh meri teh digiringkeun ka sawah, ngaliwat ka balong. Oh bener. Terus? Kemudian di balong pan meri teh ngararamang. Bener. Kurang teh dibabukan we. Kurang teh mah meri teh dibabukan teh. Nama ke dibabukan. Anger ngaramang keneh teh kenteuleuh meri teh. Piceunan we ku urang teh da meri teh ngan sawareh teh ngararojay anu salamet saware. Sia koclak sia samin. Ku Pak Haji diomongkeun eta urang. Sia mah rupa nama ge atuh bedakeun sia teh tadi mah pare. Ieu mah meri sia teh. Mata urang ge ngahuleng itu naon salah urang teh dicarekan ku Pak Haji teh. Untung sia teh ditimpa ku jubleg ku Pak Haji. Eta urang teh teh bingung mata kerek nanyakeun pagawean ka maneh naon atuh urang. Teu cereng sia mah teu cereng mah bener.